صلوا على النور أحمد نور المنازل يا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا jeung merek jeung kabeh An-Nisa pila-pila awewe suara-suara kana besehan eta awewe anu lahir tina ikeun paspean halus. Jadi sing ikhlas, sing bersih hate ya, sing ikhlas mere mas kawin teh ya teh ulah kapaksa bari gegeuleunan kumaha nya mas kawin masa langgaran teh sakamampuna tapi nya ulah dimurah ya dikurang mah teh sakitu teh disebut mas kawin teh murah pisan. Lamun golongan di Arab di ditu wah hayang kawinan teh tak loba teu kalawinan teh di baturna teu kaluateun dina mas kawinan teh. Mas kawin teh moal aya kurang 100 juta. Kayak urang mas kawin teh lah ya kaum mana di urang mah aya mahar misil. Mahar misil teh umum nah di urang we model kitu sabaraha kitu. Ya untung di urang umumna babari nya. Itu da memang parentah ti Kanjeng Nabi di alam awewe anu maharna henteu ngabeurakeun lalakina lain leutik henteu ngabeurakeun lalakina. Ai lalakina beunghar mah kaje dengan kamahar kira-kira lieur mah teu nya. Sok bekeun mas kawin nihlatan kalawan pamere anu lahir tina hate anu ikhlas. Karena fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsan fakhuluhu hani'an mari'a. Fa'in tibna lamun seneng eta si awewe lakum karena kabeh an syai'in tina hiji perkara minhu tina mas kawin nona nafsan awak-awakan itu fakhuluhu maka menang ada halalan kabeh eta mas kawin hani'an padahal enak mari'an tur henteu aya pimadorokeun ka ditu. Kumaha lamun misalkeun mas kawin teh kadahar ku lalaki nya. Ya asal awewe na kajeun teu nanan. Asal awewe na kajeun teu nanan. Mas kawin ku duit kan 2 juta. Ari ka dituna dipake modal. Nya ke modal usaha ku salaki na kajeun tah ulah teh kajeun ai kajeun mah awewe jadi masa nu ulah teh dipenta deui dipaksa ya penta deui dipaksa ari kajeun mah ya kajeun terus moal aya tuntutan di akhirat wah teman-teman hari mas kawin teman harta awewe nyari harta awewe lamun dibikeun si kajeun tau lah ya bebas lain nyari teh nu awewe mah dibikeun ka kami dibikeun ka kami ditarima jadi nu kami beureun itu lain. Kalau usaha mah medang sarere ya. Ya, pokoknya
usaha. Ini malam dibikeun oke. Ngan lamun teu dibikeun ya ulah maksa menta. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Wala tu'tu jeung ulah mikeun aranjeun kabeh wahai anu jadi wali-wali lan budak anu nguruskeun kana urusan budak. Budak bunghar ngubah hartana salah neruskeun carita kamari budak nalaletik keneh indung dikawin bari loba hartana bunghar ya bunghar. Takkan walaupun budak keneh misalkan kakak boga dua boga budak dua misalkan rangdana teh rangdana teh kan berarti salakina paeh ninggalkeun marparuba. Nah budakna dua lalaki misalnya deui waduh nya lalaki makan meakeun warisan lalaki mah lain meakeun warisan artinya bisa jadi asobat teh bisa beak kabeh ku ieu. Eta indung bapa nama itu seueuh teu boga indung bapa geus teu kabagian. Eta pamajikan hiji-hijina eta nu eta teh nu boga anak dua teh. Nah pamajikan lamun aya anak ti dinya kabagianana sabaraha? Sapergenepna. Oh, sapergenep berarti 5/6 teh nu budak. Sedangkan budak leutik keneh. Nah, ini uruskeun misalkan diuruskeun nah ku dulurna nah ku bapana nu anyar. Dan misalkan dikawin we eta rangda teh kan berarti harta budak teh diurus ku bapak teh eta. Cek kamari di mana-mana geus bae geus meujeuhna geus balik bari jeung idam. Kalau balik ke idam teh deui. Lamun geus balik bari jeung idam, maksud idam teh geus bisa ngurus hartana, maka wayahna kudu dibikeun teu meunang dikekeuweuk. Eta teh harta budak. Ulah dikekeuweuk ieu ulah boga sangkanet teh harta nu indungna lain. Tapi harta budak nu indungna mah berarti kan sapergenep. Itu nu budak lolobana mah 5/6 teh 2 bagi 2. Itu pergenep bagi 2. Nah, bikeun ka budak di mana-mana budak geus dewasa. Ngan wala tu'tus sufaha wala tu jeung ulah mikeun arajeun kabeh anu jadi wali ka budak model tadi. Jadi bapak terena as-sufaha katanya. Ka jalma-jalma anu bodoh aya mubadirina minar rijal wan nisa wasityan. Ka jalma anu bodoh anu teu bisa ngolah kana hartana kalaka ngamubadirkeun kana hartana. Itu kira-kira can bisa nguruskeun harta mah nya apa mana dibikeun. Oh kitu we patoya teh. Kau diberi duit seetik entong dipikir begitu mah. Wala tu'tus sufaha'a amwalakum kana harta aranjeun kabeh tegasna harta eta sufaha anu diurus ku aranjeun kabeh ulah dipikeun etunya. Allati ja'alallahu lakum qiyaman anu mana Allah Subhanahu wa taala ngajadikeun karanjeun kabeh dipilih ku Gusti Allah pikeun ngadegkeun atawa pikeun ngurus eta harta. Jadi mun keur diuruskeun sakira-kira budakna can indeng mah walaupun geus balik itu entong wara dipikeun. Kaya ana lombok bisa
diusahakeun miliar-miliar. Budak can idem can kumaha. Geus balik mah kalau budak ka 13 tahun. Bikin kayak perusahaan naon nya hancur kena. Jajakeun heula urang datang ka budak idem. Ngan kahade ka ditu na ulah dikeukeuweuk nya. Ulah dikeukeuweuk kudu dibikeun. Warzuquhum fiha waqsuhum wa qul lahum qawlan ma'rufa. Jadi teruskeun uruskeun hartana warzuquhum fiha. Terus paraban itu maksud teh. Jadi bere tidinya budak teh kabutuhanana jang dahareunana waqsuhum jang pakaianana jang kabutuhan pendidikanana jang sagala rupana lah dina harta dewek wa qul lahum qawlan ma'rufa. Geus kitu kade ucapkeun ka marenehna ucapan anu bagus itunya itu medatan jamilatan bi itu imam walahum kita rasyadu. Tapi tetap bejakeun geus wayahna aya nu hayang sorangan ta ieu teh angger bejakeun ieu teh harta nu maneh. Oke lamun maneh geus hideung geus bisa ngurus bakal dibikeun ka maneh. Ayeuna mah sabab can bisa ngurus sok. Ayeuna mah tau dahar tau make. Tong hayang ngurus. Sok diajar kalamun geus bisa kakara uruskeun ku maneh. Itulah dikeukeuh ada ieu mah cenah da. Lah papana ge geus paeh eueuh cenah. Jadi henteu dipikeun ka anakna teh loba kasus kitu teh. Loba kasus kitu teh nya. Jadi lain bapak teh kudulur ge kitu kudulur. Jadi bapak kolotna aya keneh ya. Si bapakna berarti anak bapak kolot teh mau padahal budak mah aya eta harta bapak kolot teh si bapakna nu geus maot teh dibere dan geus maot geus eueuh padahal mah aya anak aya icuna dicarokot ku mamang-mamangna teh itu geus eueuh maneh mah teu kabagian gitu teh kejadiannya ayeuna nya kudu nana mah di ada aya bagianana ngan henteu dibikeun hari tauhid kudu geus puguh bagian ayeuna mah dikeukeuh kieu mah teu dibikeun udah mah segala teh oge daheman masalah waris loba anu nentang nya maka cek Gusti Allah cek Kanjeng Nabi misal panggeula-geula ilmu diangkat di alam dunia teh ilmu waris. Jadi aya aturan tentang ngabagikeun warisan tapi jelema teh munggah ngatur ku eta teh. Tuh komo awewe mah kadongna teh. Buku tidak awewe teh setengah tidak lagi embung bae. Kamu ngurus kami nolak ya karena penting pokoknya mah aturanna kitu. Eta teh kabeh teh. Ya awewe. Ya kitu bae teh. Ada teh lamun teu narima kana hukum kufur hukumna. Ada kena kafir. Mun erek tarima tapi teu dipake. Bisa ka neraka. Lamun misalkan teu narima kana eta aturan nya kufur hukumna. Karena dihukum aja mah kafir. Lamun teu narima kana hukum agama. Amatan anggaran teh wayahna kudu ditanjeunkeun teh jarang ilmu teh anu ieu ai erek diatur ku urang cenah bisi ilmu
campur teuing gitu nya. Nah, itu diatur heudeung marah hukum agama sadeukeu nu ngartina urang. Nu ngartina urang. Jalma teh jarang anu nanyakeun nya aya sih hiji dua mah. Nu nanyakeun ieu kumaha ngabagikeun warisan kitu kieu. Kami diratakeun awewe jeung kitu. Eta teh. Kudu beunang nu bocah sekolah sakajin mah kitu. Teu meunang. Boleh sawakeun pokona mah. Teu meunang. Hukum mah kitu. Kita tanggungan awewe sakadongan Teu kaci protes ibu-ibu lah. Kalau sok alasan kira bisi ukur. Ngan bisa carana lamun nanyakeun mah kanu ngarti. Ya jeung ngan ieu mah naranyakeun ngan hukum sorangan. Coba nanyakeun mah sok kumaha carana supaya beres, supaya ulah jadi pasean. Itu nya. Terus anu ditugus loba tadina pamere nanti kolotna supaya da anggar warisan mah kudu dibagikeun kumaha oge ngan kadituna bisa diatur. Sadaqallah. صلوا على